ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit, ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna, terasa ka dieu hese ka ditu hese, akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah, kasalahan ieu bakal jadi siksa, gorenganan timbul ti Gusti Allah, siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah henteu ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah, neraka nu Gusti, siksa nu Gusti, nu bakal nyalametkeun teh Gusti. Mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah, apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah, boga keyakinan tanu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah. Dikallah aya-aya bae deui, aya-aya bae gangguan saat sempit, saat rupa, saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan jo aya surat Yahudi, suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul, anjeun teh keur di lockdown, anjeun teh geus teu aya kalaluasaan, geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan, hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta, hayu ka dieu ka aing henteu kumaha. Tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan, maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol, maneh teh geus teu meunang ka mamana, ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas, lamun urang ngolosot urang ngolosot tapi ka begitu dibaca setan rajin teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere senang hate jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi, tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek. Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih, boga keyakinan utiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah, tina ancaman Allah, illa ilaih kecuali ka Allah, dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng. Kangjeng panggil geus senyum-senyum, Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat, Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui, dunia lega kamari mah sempit, dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah kos urang nyandung hageun kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak summataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan, ku ari mah cerik namangan cerik bunga tah nya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah, bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah waffaqahum
urang bisa sholat lain urang nang Gusti Allah, urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah. Kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak. Jih poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufekna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti. Akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran diberi taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah diberi taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah diberi taufik atuh dahae tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ya tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya kesyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat mah geus ana hakikat lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim saenyana Gusti Allah Allah aku emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kararumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tamah terus saja mah henteu Masya Allah jangan rahim Allah coba orang dipentingkan urutan ialah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan diuk di sisi nana ceri karena cek salaki nakon ceri ya nanya neng menan ceri dulu kakak ceri kalau mau partisipasi baik aya ceri partisipasi tolol siapa tuh lalakon kula ku bogo-bogo najeng cinta na kakak seri kula milu seri kakak ceri kula lagi milu ceri kula mah neuk nuturkeun kakak be han nembongkeun cinta kula kakak be Masya Allah jadi tawel kurang geus ning kula cerik ning diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna
turunlah ayat wa 'ala salasati, maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab. Diterima tobat Ka'ab, tertulis asli dina Bukhari. Masya Allah, panjang kene ceritana, sampaikan kan nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab, termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf, termasuk di jerona ayat sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya. Ka'ab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul, Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima, abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi, mana aya timbul ti kaula ti Allah. Abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah, jadi diakhirkeun abdi teh teh horeng sebuah perhatian. Lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeun teh abdi batur mah geus tiah baheula. Ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian. Geus ana kos kitu Gusti, abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana, hendak dipasrahkeun ka Gusti, mangga dibikeun kabeh. Jang kepentingan agama, syiar agama mangga. Ulah cek Kangjeng, tenang geula Ka'ab, tenang. Kayak urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah. Datang ka dipasrahkeun ka sadaya. Hirup di dunia jang naon atuh. Ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuredanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga. Abdi mah geus teu nyesakeun sedekah ulah kitu cek kayak urang atuh. Engke urang atur. Tah kehebatan Ka'ab teh. Bari dempo Kangjeng teh kalau Masya Allah keur digupayan ku widadari. Ya Allah ya Rob, batur mangga seperti kita. Ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah. Tawwabur Rahim. Lamun lain kasorot ku rahim Allah, ya moal daek urang. Tah wayana geura pasrahkeun ieu harta. Tuh kan? Oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula toh. Nah iyalah keur carita batur kenemahanana, batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta. Panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina cerik teh. Ieu teh cerik itu daun ke diterima tobat. Oreng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata maruman neraka. Rahasiana eta. Di samping eta geus diterima cerik nu kadua, cerik anu bunga luar biasa. Ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah, harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur. Lain kitu carana supaya rapi. Lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nugus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa, susah sulit kadaharan jeung lantaran Kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saha nu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan. Sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusan pikiran soal dunia kabeh ka akhirat
kos urang bae kieu. Alhamdulillah manurane. Aduh bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We ge kadeul aja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta teh anu ya Allah ya Rabb haji tah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik mantep. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan geus siap nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin nu mantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kadua na ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada ngiuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya, awak sehat. Pokona mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan. Nusuki mah tuh kitu bae. Tah padahal cenah mah kendaraan ecek-ecek waing mah geus hebat. Kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk. Kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk nyana masih keisuk icuk colek eta calon atau situ calon kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana kemarin cicing di bonen ke Hararayang. Nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan pikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan ahlul bait. Nah ibarat datang ka Tabuk dari taroskeun ai Ka'ab mana aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen, nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolak ye nyaritakeun Ka'ab dihareupeun ka anjeun geus henteu nyana mah bagus keke nuturkeun ka dia kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal di harapan orang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh wah Ka'ab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirnya Kangjeng Nabi teh jadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna
kakarake rangkuman-rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan-ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi kasimpulanna mah sarua jeung perang ulang Kangjeng Kaab Hilal Murarah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh nararoskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura muhajirin jeung ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Kaab dibalik ka Kangjeng salam kuluk salam ka Kangjeng Nabi tengah jauh Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidar itu menta hampura Kangjeng Nabi tengah jawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teuing ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum bade bagus jembaran teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu bagus tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang awewe ditanya ke urang neng gimana mantap gimana guys dia mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng gimana senyum kene tapi kos kitu lain deui Masya Allah iya ke Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur wah ragak jantung ka aduh itu datang teu dik menta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep dihampura kok aduh kaula mah ngabalieur kan ya didinya nyeri hate Kaab teh ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur ku teu milu perang teh itu jadi mamalah aduh cek Kaab teh ku ieu jadi kieu ya Allah nyeri hate teh lantaran Kangjeng Nabi sikapna terhadap Kaab teh seperti eta kasimpulanna nama Kaab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabaraha ribu tahun neraka sabaraha juta tahun neraka hese di paremanana blambir badan sama rumah neraka beak jeung mobil berambir lah jeung supir berambir jeung nu boga blambir lah jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh
moal bisa mareuman kasih neraka mah boro-boro make belang heam lagi Islam. Tapi ku kecelak cai mata tengah beuting urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah, tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb, keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah, keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb, heuh ingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Segala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden. Bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah? Batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna? Sia. Tolol. Aya di nyana kamu. Segala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh, naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngridit pisan. Bahkan lamun kadeulina kos Haji Pendi mah make sorban bil barokah kan janana ge. Tarolol teh coba ublak kuari goblok. Tah ieu kabair. Urang inget-inget tengah beuting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Lamun terus bae kurang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula, wudu, salat. Terus urang peureum taqarrub tadarru. Terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit kenang Gusti bumi gitu kene eusi langit eusi bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Inget baheula bapa moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panyata mah dihampura ku Gusti. Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti. Kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok. Urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang, di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang, anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya saparas. Lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleup jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun. Ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh. Bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh bakal ngurucut cai mata urang ngecelaka. Ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun. Ya Allah ya Rabb mahalna cai mata urang nila ceri kos geus gigi bae kunaon urang aduh naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha pohara jasa aing praktekna teh
sampai di sini saja. Amboh tuh murah di jantung aing nek teu ceurik kumaha cek lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sial jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya baca dia mengaji kok sedih amat banget ya Allah emang kunaon nah ngaranna ge beureunan hirup di dunia keren sedih sudah lain maksudnya naon sukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema mesen karung buat truk ajuk wari itu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusan kos gitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae masya Allah kan sia kunaon si ceurik bantu rumah diterima aing mah teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia nya ceurik urusan kos gitu Masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS henteu sia ada goblok aing enggak suka bumi neangan teuh ingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urusan karugian dunia aing kitu mah maji geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheulakeun ngora teh ded jeung Allah mah babah jeung Allah eta biasa bae lah sanajan ka neraka ge moal kebeli sakedeuk ye cekna mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sugut goblok Gusti ya Allah tuh Ka'ab bin Malik ge teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka lillahi kalimatillah perang Tabuk kamada minta hampura ka kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobok non godop nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha tahampura ka kangjeng boro-boro ngahampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan nih sebenarnya nama jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah di bere obral-obral antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh Masya Allah akhirnya caririk duduhan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka Kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceuri cara riceun di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kebutuhan ke pasar biasa instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku Kangjeng
menghadap nutiluan teh menghadap aya naon deui Kanjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual-tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan di imam aya pemajikan lumayan obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweuh soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutankeun ka pamajikan mah ngurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu mah nyana dipencetan ku urang beuki naik juga pas lulus ya Allah ya Rabbi tah ieu kan teu beunang akhirnya kan diidikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng ulah teh keur di lockdown teu beunang keluar teu beunang bergaul teu beunang ngobrol teu beunang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianna ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bungana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba masyaallah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam setengah 3 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak musuh cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh dihampura atuh eueuh masalah engke sabar ta subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan ge we nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladhina khulifu bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi Qorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan-kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun
10 hari jadi 50-an. Masya Allah, nutiluan eta nu diengkekeun tobatna. Padahal neule sahabat muhajir, neule sahabat ansor nu lain, neule golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura. Padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok ulama nutiluan teh henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa. Idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku orang diceritakan benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakil buana, tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atulah wakaku Kangjeng heulanan, ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu, wari kadenge nyana gubras gebris bae. Orang datang teh ka imah assalamualaikum, lain dijawab lawang gebung. Wah, panglima ya di jero ieu. Geus lain deui rarasan urang. Masya Allah. Eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik. Terasa eueuh bae kumis teh sama sakali. Wah, teu beres ieu. Ibahna ngabangun urang. Pamajikan urang. Nu meulikeun mobil lagi urang, anu nganapakan urang, tapi ketika lawang dikebrukeun, masya Allah, ieu dunia sempit. Ya Allah, aduh, paharanya mun hayang nyawa sempit na dunia nyandung. Sempit sia dunia. Kecuali cek nu kolot naga, ulama rela jasa dicandung teh. Lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia. Aing teu salah kawin jeung sia, masyaallah. Orenganan sia mah bangsa langit oreng. Ngan kitu ge ngomong doang moal aya. Tapi aya bae meuli hiji dua mah. Ima lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masya Allah, eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung. Ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga, geus teu kudu hese-hese ibadah. Awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh. Tah ini teh bung. Emangna surga. Naon kitu eueuh deui cenah nyana teh. Amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianteur di ongkosan. Kakak lain bagian ngijilir aya ongkosna henteu aya tah pula. Iba dongeng doang. Masya Allah kan. Tah nutiluan anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teh karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah, cicing di hareup, cicing di tukang, cicing di leuweung, cicing di huma, cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem, teu manggihan tempat ditentremeun. Ya tentrema tuh lain di tempat kolbu. Muah Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem.
lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salah kida tuani milik kadir pamajikan tuani milik kadir korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae kuat kang ngesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy jageulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha tempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar sarak-sarak langsung ka majlis aya asa teu nyaho mayar nya mah teh ka masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih tau yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dada doang ditarima dek henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lah bomong sih nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teh aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh nya nama eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri santri mana meureun geus mun hayang jaho indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung nyium sorangan ngisikan sorangan bener bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres dari tadinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gaju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho nu ditutu deh geus teu make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur makan santri nyahon nya nama nyahon tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing saya cokot-cokotnya aja poek
Geus bae. Sugan marah sugan naon, masya Allah. Tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta. Dahar jeung naon bae nyuna? Jalain nu nyana. Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena. Tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teman kos kitu mah. Nipu santri. Pesantren asli. Nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji, sakadar bisa ilmu, sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae. Santri ge mah henteu boga pikiran saya yang jadi naon. Tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah. Sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae. Sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing. Sugan jadi MUI MUI teu hayang, jadi RT teu hayang, jadi kiai teu hayang. Imah hayang ge pesantren ibadah. Masyaallah, lempeng ge sateu budak. Mungkin aku masih alamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikiran naon keluar di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah. Pokona wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal sia dek mondok kan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak bae ngibejaan mal ngarti saya dunia santri maka jeung hukum hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil aya takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun cenah ye. Masya Allah lah ilmu tuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus tengah jamin duit numpuk miliaran tengah jamin karena ketenangan jiwa tengah jamin imah anu lir teh beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman aya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar dari ngaji datang deui war asana di iman nagih geus araya ya. Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh pangal asa ngaji teh gegeran teh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju celik kula ye gegeran balik lamun henteu sakali aja pemajikan pinter amat sih bro. Iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah meureun di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulubay kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majas ngaji teh geus kitu da mah paranti metakeun doang tuh najas berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsyah lantaran aya bingung gersah
teparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalir Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate tek sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bing kolbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kaderna kos kitu ieu keur bingung gajana kumaha kada awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak jelema jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres kancing koko make kopiah miring dah kos ereh main nih budak kajen koko make kajawan gua aing aju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ibu budak kadeul kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajen kuku lagi rapih beh kopiahna mancrit beh masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku wae budak keur jembar tebak urang bener bae orang yang calon lurah nipu yeuh penipu yeuh kan kuku ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kadituna mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-gara kabawa dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aduh didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai kayak nasib kiai mentak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai aduh itu bahan pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula urang suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunanan aya lah ieu mah lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah ngajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu negara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama natan global nabe kan nu mantak sepakat ieu negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabak da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk
membangun bangsa jeung negara, tapi dianggapna geus keluar ti aturan. Tidinya selesai dilanjut ke Utsmaniyah. Kitu atuh sejarahna. Ti Utsmaniyah dioyak-oyak supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese. Dioyak-oyak. Berhasillah dengan Mustafa Kamal. Maka sejarahna tumbang di harita. Jadilah dunia demokrasi laluasa. Laluasa jang naon? Laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa. Laluasa jang naon? Bener temen laluasa bae. Saya mau ulangnya. Debat kiai hebat. Jadi lurah ulah waka jadi presiden. Ulah waka jadi gubernur, ulah waka jadi bupati. Jadi lurah bae heula. Kiai hebat jadi lurah. Kiai hebat jadi lurah. Denge ku sia ku ceuring. Heulanan. Delekeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya hai bangun siapa teu percaya ka aing teu delekeun Gus. Nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling kabeh dah sok amat sejarah nu yang dibuka sih perang sana kajin urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang menya urang ka sorganya anak neraka tuh ulah tetep bae urang mah ka sorganya nama ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendia Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tembok mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niis ke neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan bah yehehe pohara teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blangdir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah. Masya Allah itu yang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dieu hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna
dunia mah apalagi tempat ngungsi jang nyalindungi walti Gusti Allah boga keyakinan tanu tiluan teh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallohkeun teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi Kaab begitu baca surat ya sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna Kaab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ya geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolosot tapi Kaab begitu dibaca setan second set rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hate jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Kaab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga keyakinan nutiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilai kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hanu kolot rina dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Kaab Masya Allah mentak summataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi ya bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah
mentak ketika orang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu, harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah hirup nu Allah. Ana ilmu wa illa pala ilmalak cakusi Allah, ana basaruk wa illa pala basara, ana samuk wa illa pala samala, nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang. Sakieu ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana. Henteu diojol sia ku amplop, teu perlu amplop loba di mah. Eusina Gusti. Tah eta tololna ki Pudoli teh. Aduh masyaallah. Keur ieu tah mah bari mah siapa sok aju hasud kitu teu bari. Tah ya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah, bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah waffaqahum, orang bisa sholat lain orang nang Gusti Allah, orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah. Kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak. Poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas pegawai aya, edan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit ke sararusak ka dieu, emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufekna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta bukan carita bae, teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadel kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti. Akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik. Geus kulantaran dibere topek tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu tingkatan sahabat ai jang urang mah sebenarnya mah kasyariatkeun ieu mah geus lain. Mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat. Sahabatna geus anu hakikat. Namun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh. Nya bisa cerik nang Allah. Nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah, nyana bisa nemah nang Allah, nyana bisa tobat nang Allah. Nang kurangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli. Nah supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayangnya Gusti Allah Allah itu emang statusna At-Tawwabur Rahim maha nerima tobat Rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantap kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang Rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji Rahim Allah sehingga orang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu Rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tah mah tuluy saja mah henteu. Masya Allah jangan Rahim Allah. Coba orang dipentingkan urutan ialah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kade kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh
aja pemajikan deui di sisieunana ceurik sarua cek salahkeun kon ceurik ya nanya neng kunaon ceurik neuleugaga ceurik kalau mah partisipasi bae ya aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah neuk nuturkeun kakak bae nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi tawel kurang geus ning kula ceurik neng diragam urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge lah iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek anjeun tenang geula Ka'ab tenang ke urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka kan sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu cek urang atuh engke urang atur tah kahebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku widadari ya Allah ya Rob batur mangga seperti kita ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah yang moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula tong nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikan ka seperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina bunga anu tadina ceurik teh ieu teh ceurik itu daun ke ditu ditarima tobat oreng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata maruman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima ceurik nu kadua ceurik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha wat-tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.